mimiti awalul ahwal teh horenganan nyana aya waridul intibah tina tadina sok nonton TV eureun nonton TV na tina lalawora salat sunahna geus lain nyaritakeun nu fardu ieu mah urusan koski mah urusan fadilah jeung sunah fardu mah geus teu kacarita tah mah jan nu syariat ge fardu mah terus ieu ieu geus babna bab sunah jeung fadilah babna geus bab ngaraksa mata ceuli kegiatan-kegiatan ibadah tadina sok nonton TV kuari eureun nonton TV na batolah tadina lalawora dina salat sunana kuari giat tah intibah nu pertama hal waridul intibah hal eta ngaranna perubahan da ngaranna hal nu tadina sok nonton TV kuari henteu hal nu tadina teu giat salat sunah kuari giat hal nu tadina mantah salat likum kuari mah nyana daek tas mantah salat teh diuk heula besah du jasa batur geus baralik nyana mah diuk kana nundutan hal tagara datang jadi kuari mah tegep geus teu kudu hese-hese cak nu neuleuh geus budak rada bedanya kunaon salat sunahna urang ge kabehan boga penilaian eta geus kakarak hal anu pertama tah aju lamun ruang riung nya nama tidak loba omong aju lamun kita nonton TV bareng nonton TV nya da jan teh sorangan bae meureun di kamar nonton jadi geus kabehan ge kakarak kita tahap awal bage warid nu pertama geus beda halayak rame bakalna penilaianna geus beda